Sok siap. Kelak. Action. Kumaha ieu teh? Pak Ustad. Anan Haji Mayung asa ku bengal-bengal teuing masjid dikunci arek batu rek ngimamana oge. Aduh, luka kumaha ieu teh. Gimana lo? Keun ada bakatna, Kang. Wios lah urang Tuh makan. bisa. Ieu mah atuh. Lan, Asa Ya, ku bengal-bengal teuing. Beda ieu mah jeung lain. Kang, keun wios keun ada bakatna. Pak Haji mah sok aya kituna. Nya naon atuh masalahna tadina aya naon? Ah, ai di dieu mah di lingkungan luka kumaha eta teh da kitu di jelemana geuningan. Kat lah kat. Nah, ayeuna sok ka. Gul maneh. Ayeuna Pak Ustad sok bayangkeun. Cenah nyebutna teh geus moal jakat cenah ayeuna teh. Tah ieu arah aya lucuna Ji. Sisa kumaha? Kan dego teh keur ngadu keur ngawa goreng. Heeh. Datang Haji Mayung. Heeh. Si dego teh jadi ngaluskeun ka Pak Ustad deh. Tah ku Pak Ustad ditanya, "Nah, Kang jadi kieu gitu jadi beda gitu." Nah, tah kan teu apalun Ustad bae Haji Mayung itu Kang. Heeh gitu. Heeh. Sok. Jadi hideu gua mah pas geus ngalus-ngalus nyingkah we. Oh, Heeh. Sok eta wae si dego cicing wae. Cicing era di dinya. Heeh. Ya Ustad, kumaha Kang kumaha Haji Mayung teh? Heeh, jadi di Abi nu penasaran terus ya. Jadi kumaha Haji Mayung teh? Kela tuh. Sok. Da blocking nang geus beunang, Ji. Ku ieu ge. Cicing ya di dinya. Heeh, jadi Tina masalah zakat teh gol ayeuna teh. Haji Mayung zakat ayeuna nyebut teh ditutup. Siap blokingnya wing di mana? langsung we ka tukang kadinya ge sok. Asup Ji. Pokona mah nyarane pas juru we. Jadi ya. Tah di dinya Oh, gitu. sok. Sok, mundur heula, mundur. Siap. Action. Kumaha, Kang? oh, ayeuna mah kocapkeun kieu ieu kajak-kajakan arek ditutup. Ayeuna mah atuh luka kumaha. Ya, Kumaha make tiasa kitunya, Kang? ah henteu. Lan, Henteu. Sae tapi Teu kumaha, sebenarnya mah gitu. Teu sanes. Yeuh abi mah ari masalah jakat kok ditutup kitu mah jadi penasaran naon masalahna mah. Henteu. Sanes sae sebenarnya mah Kang. Hancur akan tadi pada ditutup. Kumaha kita segitu, Kang? Henteu lah henteu. Biasa. Sok aneh Kang mah. Katelah. Ulah teunteuan gua. Hah? Jadi Jadi kumaha? ento Pak Ustad teu ditutup malahan Haji Mayung. Wah, jadi ngaku Haji Mayung ayeuna Pak Ustad bade zakatna. Yo. tah Nah, gitu. gitu. Jadi entean wae nya memang bener. Jadi ngagulkeun ayeuna mah. Ayeuna mah. Jadi dibahas jakat naon Ah. naon ayo Ah, gitu. segala ke tuh harta banana geus dijualan kita jeung jakat. Tah, gitu sok. Action. Oh kieu sarasana mah. Wah, bade jakat segala dijualan. Wah, pan sae nawa Keke sagala. punten. Kan namanya surah Kang moal jakat cenah naon atuh make ditutup kumaha. Ah, ada ayeuna mah. Pokona mah tang saena we lo segala diijukeun pada di jalan pokona kang jakat. Nuhun. Make jadi tiasa kitu tadi suruh Kang mau ditutup jakat moal jakat Pak Haji. Ya. Naon? Bieu ngaku goreng aing. Naon sia bieu ngaku goreng aing diuk? Sing sok kumaha? Zakat teh cenah Haji Mayung mah zakat teh kumaha? Ngomongkeun deui sok. Moal bade di eta. Lain gitu lain nu kitu. Tadi mah lain. Ka Ustad. Saeueuna teh jeung Ustad. Ngomong naon bieu masalah zakat. Henteu nya, Pak Ustad. Maruk teu didengekeun ku aing eta kalakuan nepi ka kitu sia degul. Make jeung ngagoreng Haji Mayung. Lu mah lamun Haji Mayung nyarenteng, sanu nahan. Mal sanggup sia teh. Henteu nya, Pak Ustad nya. Ngalah. Geus Sae nya, Pak Ustad. ti mimiti ayeuna sia degul entong ngarepkeun hayang narima zakat ti aing. Teu hayang aing. Ustad deui ku aing adeureureunkeun ku aing imaman. Dieureunkeun ku aing imamana oge. Geus sopan situ make tajud situ boga alak sitara raja TV. Ruda sia mah hirup teh. Geus, awas sia degul. Ngalewat ka imah aing dipertal ku aing mah sia. Tuh, atuh naon teh harus pasana meh Pak Haji atuh. Abi ge jarekan kalah ka imbas we. Nah, Teu.
ieu urusana eueung lamun akang ngumpul ieu proyek abi kalau moal ka eta meureunana teu kumaha ngan eta abi teh meureunna kudu abi biasa ditakeun we ka imbas we kumaha abdi ayeuna mau dititah ngimaman di moal menang amplop meureun ke lebaran abi kumaha kang udah tanggung jawab akang teh abi mah tadi kita ilu-iluun akang mah yeuh mau kumaha aduh Gusti pamajikan kali kelahiran urang mau menang amplop tuh si aji eta masuk telenges kumaha we kang tanggung jawab ka abi kana ieu ieu aya riungan ayeuna teh pi amplopna kumaha lamun abi teu dititah sok udah seueur Pokoknya mah ada ternyata ini mulai ini teh. Pokoknya mah Degul, Kang Degul kudu tanggung jawab lamun abi dieureunkeun proyek abi jaba engke pantah li jaba isukan lain dia jaba isukan ek aya nu mahot. Ai bakal Abi kan aya teh mana naon? Lain aya nu maot, arek aya nu maot gitu. Sok, siap. ya gue jangan nanti kang abi teh kan justru kang ya Gerak. Action. kang pokoknya nama wayahna abi mah ayeuna mah yeuh abi mah mung ari kieu carana mah Gusti eta teh proyek abi hiji-hijina abi makan teu usah teu terang kang gini kumaha kan nyengek aya nu maot kumaha lamun abi teu dititah tahlil pokoknya wayahna tanggung jawab akang teh ah Cut. eta telepon mesti dipake heula Sok dah asup ya kan dia. Oh. Action. kang yeuh abi teh anu hilang naon coba nying tahlilan gua poe deui kumaha eta proyek abi 2 petik deui lumayan eta teh kang 80.000 nek kumaha abi mah bisa meser bako meureunna wayahna tanggung jawab anjing mah nya tanggung jawab gara-gara kang abi jadi kieu segala leungit tanggung jawab kang Guys, aja keren.